Pertanyaan kedua, bagaimana jawaban yang terbaik buat orang yang mengatakan ngapain ngaji jauh-jauh ke Cilongok, di sini juga banyak pengajian asal mau aja. Atuh tahu teh kudu dijawab kos gitu atuh. Itu kudu dijawab teh kos itu. Antepkeun bae padahal di kampung saya. Itu kudu dijawab teh. Panjang jawabannya bisa sirih teluh teh tuh. Nah ngaji ya tuh kemana bae sebab ngaji mah kos dahar jeung Imam Ghazali mah ai dahar mah jang kaseubehan jasad, ai ngaji mah jang keseubehan ruhani. Geus urang ngaji di lembur atuh hayuh ngan kurang seueuh atuh ka Bandung ka ditu ngaji mah. Di mana ieu nu merenah ruhani nu narima ngaji mah kitu. Ulah-ulah ka karakter mah deket di Bitung atuh. Urang Karawang yang ngaji ka dieu. Urang Cirebon aya nu ngaji, Tasikmalaya aya nu ngaji ka dieu. Nyaho ngaji nyaho nyeuleurang da sebenarnya nanti. Teu kudu dijawab kos kitu mah lantaran udara reukeut ge loba nu ngaromong kita antepkeun bae. Doakeun bae geus. Urang nuluykeun pengawasan urang mengenai tentang pembunuhan. Nudina masalah ngabunuh menurut hukum Islam aya kisos. Lantaran orang wajib ngajaga diri, wajib ngajaga ruh, wajib ngajaga kahirupan. Teu meunang urang noler-noler kahirupan. Jadi wajib dijaga ku urang kahirupan teh yakni ruhani, ruh. Geus lamun aya jelema ngarusak ruhna, ngarusak sampaikeun ka ngabunuh, iyalah kena sanksi. Sangsina nu kuari ku urang keur dicaritakeun menurut aturan Al-Qur'anul Karim. Dibagi tilu. Aya ngabunuh amdun, aya ngabunuh syibhu amdin, aya ngabunuh khoto. Ngabunuh ngahaja, ngabunuh sarupa jeung ngahaja, ngabunuh kasalahan. Geus urang teh dibahas di awal datang tadi geus panjang. Mun ditanya saurang-saurang wallahu a'lam. Geus kos kitu bae otak urang. Naon tanu mantak haju arareuweuh teu nempel di otak lobaan maksiat, nu nempel di otak batan hikmah. Lobaan keneh doraka tibatan keneh ibadah. Moal ngahiji nur Allah ilmu teh jeung kajahatan rozail kakotoran moal bisa. Moal bisa ngahiji mentak ge babari jasa urang nalar Quran, babari Quran mah komo paham mah ditalarna babari. Neuleuh be tipi besa kali aju urang resep asana saayat 2 ayat mah eueuh 2 kali neuleuh tipi 4 5 genep. Mun urang talarna satabarok 5 kali nonton TV wassalam selesai geus pokona. Eta teh meunang sambarangan tah. Ilmu Allah. Mentek loba jasa santri baheula geus kataral alfiah, katalar johal maknun, bahkan ukudul juman ge katalar. Balik bae ka imah, resep nonton main bola. Alfiah nyarek celekan. Johar maknun areueuh ukudul juman samsiah arareueuh we. Teu meunang dibawa maksiat, komo dibawa neangan proposal mah. Komo jeung Golkar mah teh penjahat kelas kakap teh mal beres. Ilmu Allah teu bisa dikitu-kitu.
tapi ilmu Allah dimurnikan urang balik deui ka Gusti Allah loba istighfar mata ceuli irung kabeh dibersihan daratang deui urang ngabersihan batin terus bae ulah aya ria ulah aya ujub ulah aya takabur ulah aya hubud dunya hubul jah hubul riasa hubul sumah eta teh ilmu daratang deui teng malah mah ilmu teh kadeuleuk urang ditanya di ka masih ilmu ya ini asup deui cek ero aja asup deui gitu neuleuh bae bujur keluar deui ilmu mah kitu bae wa nurullahi la yuhda li'asin cek Syekh Waqi guru Imam Syafi'i wa nurullahi cahaya Allah yakni ilmu disarupakeun kana cahaya dina padanya anganana la yuhda li'asin moal dibikeun ka jelema tukang nonton TV nu boga HP-na 2 3 moal dibikeun sebab HP teh lolobana ngabohong baheula mah ngabohong teh dina nalika urang babarengan we kieu teh kuari mah jarak jauh ngabohong bisa geus pokona acak-acakan we barang aya HP baheula kiai tilok ngabohong barang aya HP mah pangabohongna acak-acakan teu bisa murni deui ilmu areueuh ketika orang kembali ka Gusti Allah moal hayang teu boga HP coba ge urang murnikeun peuting hudang tahajud zikir tapakur setik-setik moal hayang embung boga HP teh nu jore mah nu bagus aduh Gusti moal hayang lamun urang ngaharamkeun TV dipaksakeun fitnah bakal cara santri kaluaran kiai kaluaran di Bogor fitnah nu aya tapi urang ibadah ka Allah teu hayang sorana atuh nu boga sabodoh teh urusannya na ngan urang teu hayang moal aya fitnah engke ge batur ge aya urang wih isin cenah teh aya Mang Junaid cek teh pareuman TV-na diasupkeun ka jero dibungkus dihadiahkeun ka Mang Junaid Masya Allah jadi engke kebal-kebal teh hayangna memikir kok amat waktu pakai nago di hareupeun TV bagi jelema nu sok ibadah ka Gusti baktina moal hayangkeun kana TV ngaharamkeun teu hayang teu tak kos kitu mah moal aya pitah ya teu sabodo ngan dirina moal hayang naon hook waktu pake kieu di hareupeun TV mun pake zikir mun pake maca sholawat mun pake maca Quran diris ngorakene aki-aki begek si nonton TV kene nah haramkeun teu ngan hook waktu Masya Allah cek ulah mah aki-aki umur 60 70 ya anu sok nonton TV kene mendingan kawin deui cek ulah ibadah ongkoh sama atuh cek nu di mana sial mending nonton TV cek ulah aduh tah urang tuluikeun ke rukunna bakal aya 3 dina masalah kisos hartina males pati hiji kudu terjadi pembunuhan nu jelas pembunuhanna ngahaja nomor kedua aya nu dibunuhna ke model kumaha nu dibunuhna anu kemudian wajib kisos nomor katiruna qatil nu ngabunuhna saha nu ngabunuhna nu wajib kisos teh ieulah nu bakal dicaritakeun ku ajengan musannif di dieu qatala musliman zanna kufrahu bidaril harab laki soso wa kadzala diyata fil azhar Zaid aya di negara harab di negara kafir harabi Amerika Yahudi kafir harabi anu selalu ngamusuhan Islam nu jelas kuari Amerika jeung sekutu-sekutuna teu meunang aya negara Islam Irak
bombardir kitu keneh kitu Afgan Pakistan kemudian atuh aya nama negara-negaraan sekelilingna itu Suriah ke Iran ke Indonesia bakal terjadi preteli heula Indonesia mah sanajan henteu mutlak negara Islam tapi geus kanyahoan loba jeung kuatna mantak dipanderikeun ku nyana saseleh hujana emang kumaha ngalawan Indonesia atuh teluh loba Indonesia jarak jauh bae komo kurang Cisoka mah diteluh sia ku aing encan di ditu Sukabumi raja teluh tah mah atuh pokokna mah mistik-mistikna di Indonesia teh geus terketahui ku Amerika lain lalagaan urang Indonesia mah Masya Allah coba kumaha lamun nya nandek begitu ndek nembak beutungna gendut wih jakina kok jadi hamil kieu pokokna permainan orang Indonesia lain deui jeung urang ditu lain deui mendak dipanderikeun ke sanggeus Iran Indonesia alhamdulillahirabbil daek-daek henteu nyebut alhamdulillah bagi jelema anu karanges ka kafir neuleuh kejahatan-kejahatan nu luar biasa pasti nyebutna dek perang alhamdulillahirabbil alamin tapi bagi jelema anu terlena dengan kemewahan jeung kelazatan dunia mengikuti arus Amerika arus Yahudi kreditan dan lain sebagainya can araranggeus embung perang teh lantaran teu mikiran kumaha ieu agama kaharepna nu penting mah kabeuli meo sekupi Avanza dan lain sebagainya geus kitu bae di pikiran teh mikiran agama tapi lamun selalu mikirkeun agama lain deui gerakan ge neuleuh orang bule teh haras surang Irak mah gitu cerik begitu tentara Amerika tarik cerik penciteun cak jana teh di Irak di Iran emang kumaha kitu nu mantak teger ge kadengena agama nu mantak ya'lu wa la yu'la alaih jihad fisabilillah ruhul jihadna tinggi kuari Taliban terus-terusan jihad jana mah teu mamrih Islam mun eueuh nu daek perang geus eueuh nanaonan kos di Indonesia bertekuk lutut eueuh nanaonan di Indonesia teh pesantren tinggal pesantren lantaran diulah bahaya perang ujung-ujungnya ya kos kieu Islam teh ya kaluhur henteu kahandap henteu mudzabzabun bainas samai wal ardh kaluhur teh datang kahandap henteu cek kolot baheula kaluhur teh sirungan kahandap teu akaran atuh boro-boro buahan kembangan ge moal gitu nah ye di negara Arab negara perang Amerika Zaid aya di negara Arab kemudian didelekeun oleh ku Ki Zaid ieu jelema ye nu sok ngabunuh teh alah ku aing moal diengkekeun deui begitu nyana deket langsung tonjok ikem wah pokona mah pencaci karet digunakeun dikempit dina kelek nyana geus aduh-aduhan ge lain eta teh lain nyeri-nyeri teh bau pae dikempit dikelek pae insyaallah sebab aya racunan barang di dalam ku Zaid jadi Ki Umar Masya Allah cek Ki Zaid teh ieu mah Ki Umar ye aya sugan aing si Joni Masya Allah jadi ge sedih ya baca Umar batur aing mah Islam aduh wah terberes tayik teu kumaha tah Ki Zaid ngabuluh seseorang agamana Islam nu disangka kunyana eta adalah musuh disangka kafir kunyana
tak ieu kena kisos apa henteu qatala musliman di mana Zaid ngabunuh Ki Umar seorang muslim zona kufrahun nyangka Zaid kana kufurna tapi ayana bidaril harab laki sosok iyalah nu kaluar tina qaedah aslina keluar tina qaedah asli lantaran aya bidaril harab lamun urang nonjok ka aslina ka puhu ka ditu lantaran aya hiji qaedahna anu bahasana kitu zonna al bayinu khut'uhu la tibaro zonna bizanni gitu bizannil bayini khut'uhu enta aya rekenan aya deui bahasa la ibarata bizanni al bayini khut'uhu teu direken zon anu nyangka salah nu disangka salah sangkaan anu salah rekenan berarti tadi anggap cek urang mah tadi anggap eta aslina kos kitu kos kieu ieu aslina ieu urang nyokot ka puhu asli ieu kaluar ti asli model kieu kitu urang kitu salat atawa boga sangka heula barang di dieu wah asana ieu geus jam 12 ieu nyangka tah geus datang waktu zuhur salat sholli fardhu zuhri arba'a rakaat Allahu akbar beres salam barang di dieu kaluar horeng jam 11 ieu mah kakarak jam 11 itu jam 12 tadi oh itu mah qaid isdat sama jamna Masya Allah pae horeng nu jelas mah ieu kakarak jam 11 Zaid salat boga sangka geus datang waktu zuhur ternyata begitu diteliti nafsil amri nama encan kakarak jam 11 ka eta zon al bayin khut'uhu la ibarata la tibaro teu direken berarti teu direken teh sah salatna zon pan ari piki mah zonul mukallaf piki mah kos kitu teh hukum syara mah nah ayeuna boga zon ngan salah zonna teu sah salatna Zaid salat nyangka bahwa eta waktu geus datang waktu zuhur jam 12 misalna ai prak barang dicek hakikatna maka karak jam 11 teu sah salatna ieu zon ta zon ngan aya anu kaluar kos kumaha Ki Zaid ngamamum ka Ki Umar salat sholli fardhu zuhri Allah makmuman Allahu akbar atuh tenang bae dia nyandakeun salat ieu makmum bae biasa ai geus beres salat ka imah Ki Umar teh geus aya sajam manggihan Ki Zaid saya tadi ngamakmum ka aing nya heueuh orang aing boga hadas gede tadi aing jam 10 jeung pamajikan aing jadi atuh aing waduh horenganan atuh aing boga hadas jadi aing salat tadi boga hadas geus sia kudu kodok berarti teu urusan hadas urusan sia aing mah teu nyaho sia boga hadas aing mah pokona mah ngamakmum bae di sia atuh sia-sia aing sah bae tah Ki Zaid bae sah bae tah Ki Zaid bae lantaran sah anu nyaho tuh hadas teu anu nyaho atau itu ada can wudu deui jadi imam bae poho baru da manehna ai barang geus datang ke 2 jam bebeja deui sia tadi ngomong ka aing nya hampura aing horeng aing hitut aing imaman sia aing hitut sia salat deui atuh itu urusan sia sama siapa sia atuh aing sah bae teh Ki Zaid bata lantaran boga sangka bahwa Ki Umar boga wudu eta sangkaanna meleset tapi tetap sah ieu sangkaan jelema ieu teh kafir ternyata meleset nah ieu ge sarua jeung nu hitut tadi berarti ieu lak kisos teh kudu kisos ari aslina mah kudu kisos tapi kulantaran aya bidaril haram
tetep laki sosok. Tapi lawan diurang dibunuh ya. Iya Amerika nusok ngabunuhan Islam teh bunuh kurang. Barang di dalam kurang ternyata ki Umar Islam teh agamana wajib kisos lantaran lain bidaril haram. Tuh ieu zon tah bizannil bayyin khat'uhu sangka anu jelas anu nyata salahna teu direken teh kos kieu urang keur puasa begitu neuleuh ka luhur loba lalai magrib berarti cakolot baheula ge asa lalai keluar mah kitu nya orang belah ditu aya budak keur ngojok-ngojok atuh lalai kalaluar nya mah buka bae biasa surudut cek polisi emang geus magrib geus pancen aya adzan dagul adzan magrib mah aya tandana deuleu lalai atuh geus apa majikan ge milu deui tolol ongkoh deui geus beres teh rokok segala rupa neuleuh keluar jija cangkennya ai tadi lalai teh oh neuleuh budak koreng keur ojok-ojok empang-emping sial nipu aing barang di deuleuh jam nu sabenerna 8:30 teh tak Zaid boga sangka bahwa magrib geus datang lantaran aya lalai geus ki Zaid buka ternyata nafsil amri nama encan magrib teh sangkaan salah teu direken teh tetep bae teu sah puasana kudu qada tah kitulah sangka ieu zanna kufrahu bidaril harab la qisasa kitu kene wa kadzal diata bil azhar bidaril Islam atawa kalawan atawa di jero negara Islam lamun di jero negara Islam mah tetep bae wajib kisos atawa wajib diat maksudna wajib teh lain dihijikeun nya kisosnya diat hiji-hiji mun teu kisos diat gak dihijikeun Zaid nikem hiji jelema nu disangka kafir tikem kunyana sakumaha tadi dikakelekeun digesek-gesekeun geus ampun-ampunannya terus kerkek pae barang di deuleu je ieu mah Ki Umar sakana teh masyaallah muslim ieu mah hajunya ngabunuhna bidaril Islam di Timur Tengah, di Irak, di Iran, di Arab, di Mesir, di Syria itunya atau di negara nu mayoritas Islam model Indonesia mayoritas Islam anggap Islam baik mayoritas soalna tah eta tetep baik wajib kisos turun atau setelah disidangkeun jadi dia engke terserah teh maka ditu nama mendak pepencitan ge sarua urang ti dieu ka Bali di Bali eta 90% adalah Hindu hanya 1% lah Islam di Bali mah kasisi kagigir teh Hindu bae pepencitanana pepencitan orang Hindu mah pan haram urang masuk restoran nu di mayoritas nah Hindu haram tah barang dahar mun teu kadeuleu kumata nu mencitna atau nyana make tabel di dinya tadi restoran Haji Suhada muslim berarti potongannya ini khusus oleh Haji Suhada potongan sesembelihannya Jawa tambah sesembelihan mah tuh pepencitan atau Sunda Melayu nana potongan kan asik gitu Yahun sesembelihan Jawa pepencitan Sunda ya berarti potongan cak Haji Suhada teh potongan pamajikan tah batu teh ya jadi eta aya naon kitu ngaranna merek restoran Haji Suhada atau Haji Arif berarti kan dirinya haji tah eta teh di dinya mah urang teh halal tapi lamun henteu make kos itu di restoran secara umum
di negara nu mayoritas kafir atuh haram urang dahar dirinya lantaran pasti dipencitna ku orang kafir. Mayoritasnya kafir atuh haram pepencitanana teu meunang urang dahar. Handak urang ka Bali begitu urang ka Bali aya restoran di mimiti ta eta matang disadiakeun jang jelema-jelema Islam. Begitu urang datang ka Bali mun urang deuk ziarah jadinya aya restoran. Haji saha meureun teh Haji Sarwiti teh saha eta? Halal tamata iyalah bidarilna daril haram atau bidaril Islam eta teh menentukan karena wajib kisos jeung henteu mun dina pepencitan menentukan haram jeung halalna. Masyaallah geus la ibrata lain latibaro lain la ibrata bizannil bayyin khatuhu henteu direken sangkaan anu nyata-nyata salahna geus lamun boga sangka kemudian salah jeung nafsil amri teh jeung kanyataanana maka zon ieulah teu ngadukung kana benerna berarti salah teu dianggap sah. Tapi wa fil qisasi qaulun dina wajib qisas mah aya ucapan pembicaraan cik tadi dina daril Islam wajib qisas jeung wajib diat tapi dina pelebah wajib qisas mah na iyalah aya munazarah anu sengit antara dalil ngawajibkeun jeung dalil nu ngahenteu wajibkeun. Tah eta mah terserah para mujtahid atau engke di urayan-urayan lain hanya ieu mah sakadar nganyahokeun hungkul. Man hidahu murtadan fabana khilafuhu fal mazhabu wujubul qisas hiji man ahidahu zimmiyan fabana khilafuhu fal mazhabu wujubul qisas dua man ahidahu amdan fabana khilafuhu fal mazhabu wujubul qisas tilu man ahidahu aw zannahu kitu qatila abihi fabana khilafuhu fal mazhabu wujubul qisas. Opat masalah disajajarkeun cukup make aw bae lantaran aw eta cek ahli mantik mah termasuk kana adat. Mun bahasa nahu mah huruf, mun bahasa ahli filsafat mantek ngaranna adat. Geus engke aya au maniatul jam'i, aya maniatul khulu, al maniatul jam'i wal khulu. Geus dikodiakeun teteh lantaran au teh huruf atop alat minat tawabe wal atfi wal atfu be alat minat tawabe. Gitu alat minat tawabe atau eta termasuk kana tawabe wal amil kitabeh wal amil fil matbu garol badal palan niat takraril amil nahu tetekos kitu teges kurang bisa dikodiah jadi opat kodiah teu mondok mah puyeng kok mana nu mondok ge puyeng mun teu mondok mah jadi sajajar bisa jadi opat masalah teu Zaid ngabunuh iza qatala man ahidahu murtadan fabana khilafuhu fal mazhabu wujubul qisas. Zaid ngabunuh seseorang anu geus dikanyahokeun ki Zaid bahwa orang tersebut teh murtad sedangkan jelema murtad eta teh wajib kudu dibunuh ku nagara. Panggil heula sanggeus dipanggil kita tobat mun daekeun salamet mun teu daekeun bunuh jelema murtad eta. Di Indonesia ambalaya di Jawa Tengah mah masyaallah Salatiga Bandung murtad teh ambalaya. Didinya nu pangloba-lobana tercatat di Indonesia nu pangloba-lobanaan jelema nu murtad eta di Salatiga. Masyaallah
sebab didinya mah didinya ganti-ganti agama teh geus biasa saimah ayat 3 ye Islam kakana adina Kristen gadina de Katolik makna mah kitu Buddha dan lain sebagainya ye Protestan saimah teh saimah di Salatiga mah kos kitu atawa Pakidulan Yogyakarta kos kitulah di Jawa Zaid dia ngabunuh seseorang nu dianggap murtad kunyana barang ditempo geus dibunuh jadi mah ki Umar iman teu murtad jadi pabana khilafuhu nyata sulaya tina sangkaan aslina namantak fal mazhabu wujubul qisas nurutkeun cek mazhab wajib qisas ieulah aslina ye asli qaedah nu tadi la ibrata bizanil bayyin khatuhu teu direken jeung teu dianggap kuzon anu jelas-jelas salahna sangkaan anu jelas meleset nu jelas salah tak eta teh teu direken ku ayeuna sakitu andai kata Ki Zaid boga sangka ka hiji jelema bahwa eta teh murtad kemudian ku Ki Zaid teh dibunuh ternyata horenganan jelema Islam tak eta teh meleset tina sangkaanana mantak para mazhab wujubul qisas wajib qisas tanu tadi nu kaluar tina aslina nu la qisas aslina mah ieu wajib qisas lantaran pembunuhan tersebut meleset berarti teu akur jeung nafsil amrina ana teu akur jeung nafsil amrina zonna jelas salah ana zon salah berarti teu direken ana teu direken berarti wajib qisas asli berarti resik aja bos gila yang paling diliwat begitu ya itu gitu dan ulama teh nyieuna pohara jasa mun qaedah mal kabongkar atawa iza qatala manahiyadahu zimmian Zaid ngabunuh hiji jelema nu geus kanyahoan ku Ki Zaid bahwa nyana kafir zimmi atawa abid ai prak salah ternyata fabana khilafuhu horeng lain kafir zimmi ternyata jelema merdeka horenganan lain kafir zimmi ternyata muahid atawa horenganan lain abid ternyata jelema merdeka dibunuh fal mazhab wujubul qisas atawa kieu Ki Zaid teh geus keur kieu bae ngahulang-hulang bae lantaran nyana boga bapa ngaran Khalid baheula dibunuh ieu teh ku Ki Umar geus dendam ke Sumat iraha aya Ki Umar moal diengkekeun deui pokona ku aing alah geus pokona tarung jeung aing tarung bae pokona mah barang jol Ki Umar nah ieu horenganan ge Ki Umar geus diintip bae geus teu kicep-kicep sakumaha ucing kitu ngintip beurit baheula kuari mah eleh ucing ku beurit sebab gedean beurit atawalah kos Ki Haji neuleurangda lah teu kicep-kicep bae gitu masyaallah teu kicep-kicep Ki Zaid teh ieu Ki Umar teh persis geus pokona mah moal diengkekeun deui sataun aing nang kadaguan Ki Umar teh langsung ditengkas bae teh Ki Umar teh ceker naik deui batingkeun lantarannya nama geus siap tadina ge begitu bapana terbunuh ngaran Khalid ku Ki Umar teh nya nama langsung we ngalanglang buana ka Bogor ka Cimande geus beak sueg sabaraha meureun di Cimande pake ngobabetan leungeuna ge datang ka koclak datang ka koclak bae misah kulit jeung daging eta nu hebat mah kos kitu koclak bae geus eta kakarak Cimande asli jadi kakarak menang geteran deg atuh geus moal bisa kukumaha atuh ieu direncanakeun siap wae sia Umar jeger-jeger beres bae barang di deuleu jadi mah lain Ki Umar masyaallah cek Ki Zaid mah salah Ki Bakar ieu mah atuh aing kasalahan sugana ieu pembunuh bapak aing kasalahan ieu tah ieu Ki Zaid boga sangka eta teh Ki Umar teu mantanya direkas dibunuh ternyata begitu geus ngagoler horenganan salah sangkaanana setelah terbunuh horeng Ki Bakar
teh kumaha ieu masalahna Ki Zaid ngabunuh seseorang nu disangka pembunuh bapakna balas pati aing pokona mah setelah ngagoler ternyata lain Ki Umar horeng Ki Bakar teh ieu menurut hukum kumaha kasalahan nu salah sangka nu salah eta teh tadi la ibrata bizanil bayin khatuhu teu direken sangka anu salah sangka salah teu dianggap berarti kumaha tuh wajib qisas mantap cek di dieu di mana-mana Ki Zaid ngabunuh ka hiji jelema nu disangka zonnahu bahwa eta teh qatila abi nu ngabunuh bapana ternyata begitu geus ngagoler dicek babana khilafuh aya kasarupaan doang horenganan lain tama horeng Ki Bakar nah ya ketentuan hukum fal mazhabu wujubul qisas nurutkeun cek mazhab wajib qisas bunuh deui Ki Zaid tantena tadi aing mah ieu nyangka teh Ki Umar bogan saan teu dicek heula jadi bunuh deui kasalahan anu teu dianggap tama sarua jeung tadi teh bahwa kitu dianggap lalai maghrib ieu asli kos kitu tah maghrib ya ternyata nyana begitu buka neuleuh jam setengah genep teu dianggap teh zonna teh la ibrata zon anu nyata-nyata salahna berarti eta batal puasana wajib qada tuh gitu Zaid neleukeun meta teh saha nu gering teh Ki Umar dianggap ku Ki Zaid bajar gering biasa-biasa bari tuluh horenganan gering rada parah atuh geus kitu bemereun ku Ki Zaid teh Ki Umar teh diteunggel teu nyaho sugan teh mah geringna biasa-biasa bae padahal mah atuh nu gering mah teu kudu diteunggel tinggal tungguan bae sababaraha jam deui ge modar geus ngap-ngapan diteunggel pohara deui neunggelna nu eta bakal ngabunuh teunggelan tersebut teh kumaha tah Zaid ngabunuh Ki Umar nu keur gering teu nyahoeun Ki Zaid bahwa Ki Umar teh gering parah ai sugan Ki Zaid mah ngagoler teh ngagoler keur istirahat bae padahal horenganan geus teu daya teu upaya malik dibalikeun diuk didiukeun teu disangka sangkaan Ki Zaid mah eta teh keur istirahat bae kulantaran tadina geus geuheul jasa greget jasa ka Ki Umar main tikelkeun bae pae tah ieu kumaha ieu Ki Zaid ngabunuh Ki Umar na status keur gering ngabunuhnan pohara jasa padahal andai kata teu diteunggel ge asana paling sajam 2 jam deui modal tah ieu mah diteunggel pisan tetep bae wajib qisas bae bunuh deui bae Ki Zaid bunuh deui teu sabar berarti Ki Zaid baru didelekeun doang pae tah didelekeun doang pae tapi dibunuh ku Ki Zaid bunuh deui Ki Zaid wajibal qisas kitulah urusan qisas urusan balas pati be lamun dilaksanakeun di Indonesia meureun aya 30% wae kabunuh lantaran Masya Allah ngadenge pembunuhan komo di kota mah sadisna luar biasa deh pembunuhan ku ari mah eta anu urang ngadenge berita bae jeung ngadenge carita-caritaan batur nu henteu terketahui ku urang di berbagai daerah Masya Allah iyalah berarti tanda akhlak adab moral bangsa Indonesia geus menurunna jauh jasa geus jauh atuh lantaran keur zaman ulah belah ditu ulah di zaman Haji Makmun teu mau belah ditu jasa mah zaman kula bae zaman kula teh mun neuleuh awewe isin ngadeuketan ge isin nya sejaman kamari ieu lamun nganjang teh 15-an sakumaha deuk ngaruag imah isin teh di mana kaluar ge awewe nu daekeun ka hareup jauh eta kamari ieu eta kos kitu kuari nek di baturan mungkin gua mungkin saya ka aing milu ka siapa teh aya aing ganggu sia ka urusan aing happy wah stedaekeun jauh jasa moral baheula mendek nyeun surat bege geus dikieu deui si kumaha teh dikecek-kecek deui dipiceun nyeun deui kecek-kecek piceun ujung-ujungna teh jadi
jadi atuh ku hari mah teu kudu make surat SMS geus ka anak saha teu ka anak saha langsung bae geus ayeuna mah masyaallah berarti moral bangsa geus eueuh izin jasa dicabut ku Gusti Allah izin teh padahal cek Kangjeng Nabi al haya'u minal iman izin sebagian daripada iman engke di akhir zaman bakal dicabut izin teh geus eueuh ka izin baheula lamun darendengan jeung awewe kadeuleu ku kolotna berlumpak atuh ngebretek atuh ku ari mah bareng apel jeung bapa atuh apel teh bareng diajak ku anakna Pak yuk di ditu aya rang da kala ayo geus datang ka ditu brak bapa ka anakna ka mana tibalik atuh geus kos kitu bae geus eueuh isi ieu moral bangsa masyaallah masyaallah antek ieu mah geus urang kudu bisa bae ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala geus eueuh nu bisa diandelkeun ku ari mana nasihat kiai nasihat ulama antaran ulama na geus kos kitu di luar kakiaianana geus sarua garong keneh bae di luar kakiaianana geus sarua bae ternyata horenganan leuwih tibatan nu seje masyaallah lamun ka batur nyebutkeun bajingan kiai ge 2 kali bajingan sebenarnya mah zaman ayeuna ya Allah batur mah tuh ngan saukur di hareupeun imah bobogohan teh kiai mah diasupeun kan ka mobil ja izin ka batur ka Allah mah teh izin dibawa padeta 2 kali bajingan mah kos kitu rata-rata lamun urang ngadenge kiai kawin deui di Jakarta dipermasalahkeun padahal mah nyandung mah teu kudu hajuset nu ngadegeun teu kudu jaloba kiai ti baraheula ge nyandung ai ikhlas malillahi taala masalah mentak los diandung asal ikhlas masalah asal ikhlas tapi kumaha ku ari manu nyandung agim kiai nyandung geus teu didengekeun berarti teu beres nyandungna namun nyandungna beres abuya boga pamajikanna sabaraha 3 baraheula kiai boga pamajikan di Garut Memanarawi boga pamajikanna 4 jauh masalah lamun bener mah tah mah ku sebab teu bener di luar eta ge bener-bener bajingan sebenarnya aju kiai waktu kabon kawin aja atuh jeung nu sakupu deui mah kiai kawin jeung bintang film atuh masalah sih nama ngan berarti jana teh geus bobrok ka kiaianan ka batur makan nyana ge ceramah hati-hati memilih calon istri harus yang sesuai cek nyana mukafaah santri jeung santri deui aya nyana jeung bintang film coba eta tampilin ngabek ge kos kitu ieu eta geus nganasehatan saha atuh neulah di akhir zaman sakali deui urang pabisa-bisa dumadeheus dedeketan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala eueuh nu karunyaeun ka diri urang iwal ti diri urang di akhirat urang lamun geus dibeuleum eueuh nu karunyaeun jeung eueuh nu nulungan iwal ti diri urang nu kuari urang ambalayah mimilu jeung karamean zaman mimilu jeung jelema abrut-abrutan kuari siga naon kitu ngaranna silih asih tapi dina pelebah dosa mah eueuh anu bisa nulungan jaga di akhirat eueuh nu bisa nyaah eueuh nu bisa nyalametkeun ka diri urang ting iwal ti diri urang eueuh anu bisa nyaah eueuh nu nyaah ka diri urang iwal ti diri urang mantap karunyaan diri urang ku urang iz nafsaka cak Abdul Qadir pituturan diri anjeun ku anjeun ulah wa kami tuturan batur lamun diri maneh can dipituturan mun diri urang geus galaksanakeun piwuruk jeung pitutur kakarak bikeun ka batur aya urang mah lain ka batur heula gampang sorangan dibalik geus moal beres atuh nagara lamun kos kitu moal beres umat lamun kos kitu moal beres wakila wallah wakila la cek sakolbat teu wajib qisas wa yustaratu wallahu a'lam bissawab